sabab ibu-ibu mah yakin matak ngajadikeun ramena suasana, anu matak ngajadikeun semarakna suasana teh adalah ibu-ibu. Sok anu sok ganeng dina pengajian adalah ibu nu sok ganeng dina mingguan nu hayang balik ka budakna miwir lamun keur mingguan teh jiling cincang ajeuna teh kakesal na ibu-ibu eta teh kitu teh ibu anu sok culang cileun kana jilbab batur anu butuh eta ge ibu anu sok gancang miwir di mana aya kamek eta ge ibu ajengan bisa runtag rumah tanggana gara-gara kagoda ku ibu pejabat bisa dipecat gara-gara kagoda ku ibu mata panglobana di neraka teh ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulikorna dikardusan daun salam rejim opa jelmana loba pisan tapi ngajawab salamna teu kompak. Utama ngawalkeun kana salam didoakeun sing seueur artosna. Almina eta teh doa. Utama ngawalkeun salamna sing kabalayar hutangna. Sekali di salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Al-ayah wa qala aidan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Al-ayah manane wallahu alam bi haqiqatil murad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis amma ba'du. Allah ngabadikeun dina ayat suci Al-Qur'an kullu ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sanajan ongeng-ongengan bijeu cimata getih sujud ke Allah menta hayang Allah bakal dimaotkeun lamun geus waktuna maot mah moal bisa dipungurkeun ibu bapa sadayana. Sanajan ibu di alam dunia teh geus teu betah hirup di alam dunia teh ya Allah ari batur mamaraju hirupna di dunia teh marewa hirupna sagala aya budi juru di pantong malaya di tengah imana ari abdi hirup teh ketika teu adil ya Allah abdi teh maotkeun ayeuna ya Allah. Sanajan urang malikeun maneh Pak Ibu sadayana moal ngalakon maot lamun can waktuna maot sanajan malikeun maneh kawahangan malikeun manehna berkawangan anu saat moal paling tah kitu Pak Ibu sadayana. Jadi urang nyaritakeun maot yakin jelema di alam dunia sadayana bakal ngalaman anu namina maot ngan maot moal bisa dipanglumpatkeun maot moal bisa dipangkaburkeun. Ceuk ibu teh ahli naik lumpat ka Saudi Arabia kana kapal pas ke dina kapal luhur teu saeutik ibu bapak sadayana jelema ke dina kapal udara kapal naragrag maot kabehana nu aya dina jero kapal. Jeung ibu teh abdi mah rek numpak teh ka kapal laut hayang ka kapal laut hayang ngajauhan ajal teh teu saeutik jelema anu titeuleun dina kapal laut ibu bapak sadayana ahun mereka kana mobil mereka ka Jakarta teu saeutik mobilna anti guling kusabab eta jelema geus takdirna maot Pak Ibu sadayana. Jadi urang sing hati-hati di alam dunia sabab sadayana jelema anu ngabogaan napas sadayana jalmi anu hidup di alam dunia yakin bakal ngalaman gunung namina maot Pak Ibu sadayana. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi lumpat ka itu bakal ajal, lumpat ka dieu bakal ajal. Contoh ayat salah satu kisah ibu bapak sadayana
kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang nabi anu dipaparinan mukjizat ku Allah Subhanahu wa taala tiasa nyarios sareng sadayana makhluk anu diciptakeun ku Allah sasatoan sadaya tiasa, sehingga deui Kangjeng Nabi Sulaiman ibu bapa sadaya tiasa maretahkeun angin. Saur eta Kangjeng Nabi Sulaiman keur waktos wawancara, nuju wawancara sareng jamaahna dongkap aya hiji jami nu lebet kana eta golongan jamaah. Saur eta jami nu lebat, assalamualaikum ya Rasulullah. Saur Kangjeng Nabi Sulaiman, waalaikumsalam. Mana cari saudaranya Nabi Sulaiman. Telami ibu bapak sadaya teu kantos nyarios eta jami anu namuk ka Kangjeng Nabi Sulaiman pamita deui. Saurna ya Rasulullah, abdi bade ngantunkeun di ieu tempat. Kumargi aya tugas ti Maha Kawasa, abdi tugas jam 2 pas tempatna di kampung anu, daerah anu, desa anu, kecamatan anu, nagara anu. Ingrek ngalos ke para ibu, lamun urang maot para ibu sadayana nu dicanak naon? Nu dicanak para bapak naon? Amal naon? Amal soleh, rek amal hade beun para ibu sadayana. Cing lamun para ibu sadayana gaduh mobil, gaduh sawah, gaduh emas, gaduh gelang, gaduh kang kalung, lamun maot dicanak wae eta. Moal dicanak jam saat eta mas. Jang ahli waris. Jang ahli waris teh meureun aya salaki aya anak ta eta emas teh para ibu sadayana ku salaki ibu dipake kawin deui. Eta babaturan na grup WA. Aduh aya mata sakit hati eta mah. Tah kitu para ibu sadayana saur eta murang kali ka Kangjeng Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, abdi tebihkeun ti ieu tempat, abdi alim anu namina maot, abdi can hoyong maot sababat masih betah di alam dunia, abdi masih kena senang di alam dunia, hidup abdi teu sagala aya ganjang carios. Saur Kangjeng Nabi Sulaiman, ari kitu mah kayangan sok aing di ditu. Saur Kangjeng Nabi Sulaiman ganjang carios eta murang kali, eta budak ngora ibu bapa sadaya dicanak. Kangjeng Nabi Sulaiman marentahkeun ka angin piurang nyana eta budak ngora teh. Emut kata-kata tamu anu tadi para ibu sadayana, bahkan abdi teh tamu tadi keluar, abdi aya tugas jam 2 pas di daerah anu, nagara anu. Eta murang kali dicanak ibu bapa sadayana ku angin. Pas tepina teh ka hiji nagara anu ditangtukeun ku eta jami teh tadi. Anu disebutkeun negara Cina, para ibu sadar pas pisan kepinana teh jam 2. Nah, jeung malakal maut pitempatkeun maneh maut teh di dieu pisan mata Allah ngabadikeun dina ayat suci Al-Qur'an, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu aya hiji jelema nu nyaho bahkan urang bakal maut teh di hiji daerah. Ibu terang teu ibu lahir di mana, Bu? Lahir di dieu maut bakal di dieu moal. Tantang kos para ibu sadayana urang teu terang lahir di dieu buating urang maot di Jakarta. Teu saeutik jelema nu lahir di negara Arab Saudi Arabia maotna di dieu, teu saeutik jelema nu lahir di Jakarta maotna di dieu di Cujung, teu saeutik jelema nu lahir di dieu maotna di Amerika. Kajanten ayat Allah anu tadi teh wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, yakin tempat pi maot urang teu aya nu terang para ibu sadayana. Janten dina maot mah teu aya main urut para ibu sadayana. Mau main urut teh sugan lahirna pangulana para ibu sadayana teh mun bakal maot teh pangulana teu bisa. Maot mah teu main urut tapi main cabut para ibu sadayana. Salajan lahirna pangpanirina ka alam dunia, lamun takdirna cek Allah kudu maot, yakin eta bakal maot. Ibu bapak sadayana dina ieu waktos disimkuring ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala biasa nyarios dipaineun para bapak para ibu sadayana. Da rupa-rupa pan takdir jelema teh, takdir jeung nasib teh aya takdir jeung nasib jelema teh jadi tukang tani. Lamun jadi tukang tani kudu daek beblokan jeung papanasan, aya takdir jelema teh jadi tukang dagang, kudu daek papanasan, kudu daek kesan nungguan langganan. Nasib jadi tukang ojek, takdir jadi tukang ojek, daek kehujanan jeung papanasan jaga di tengah puting. Aya nasib jeung takdir jelema teh jadi tukang jaga WC para ibu sadayana ayanya.
di kota masuk ayah anu jaga WC geuningan giliran anu jadi anakna minta duit cek anakna pak minta duit mah dong sia cara anu nyaduk saurang-urang acan cek bapak ayahnya takdir eta teh Pak takdir tukang jaga WC aya takdir jelema teh anu jadi MC seperti Almu Karom ya jantan MC takdirna jadi MC mah beda jeung mubalik para ibu sadayana naon bedana gawena di jam 7 tapi ka jam 12 penting lamun gaji paletina MC eta mah jeung giliran lamun giliran diberes nek tara kabagian da pas rek diberes nek manehna giliran naik ka panggung pas rek diberes rokok giliran naik ka panggung laku teh ka jam 12 takdir eta jadi MC eta tak itu para ibu sadayana aya jelema teh anu takdir teh jadi mubalik can serak can gogorowokan can beak sorak can dibayar para ibu sadayana takdir jeung nasib eta jadi mubalik nu paling parah ibu bapak sadayana jelema anu takdir ke jadi tukang tinju can bapak pelur beungeut jajak di jeung getih can dibayar jeung can menang duit tah eta takdir jeung nasib jelema dina ieu waktu sim kuring bade naros ka para ibu sadayana para ibu sadayana penting deui teh ngaji penting deui teh tapi ka jam sabaraha kira-kira alhamdulillah ibu bapak sadayana kersana ajengan kersana akang kersana guru di dieu kersana DKM kersana tokoh agamana geus hebat ngabimbing bina anu jadi masyarakatna dieu sehingga sadayana sumanget sararea hayang ngadaikeun ngaji teh kajian teh jam 3 berarti urang ieu kabehanana ahli bohong alhamdulillah dina ieu waktos ketinggalna ibu-ibuna di dieu mah kompak di tariung di dieu mah teuing mulai di dieu mah teuing dicium teuing dara sabab ibu-ibu mah yakin nu matak ngajadikeun ramena suasana anu matak ngajadikeun semarakna suasana teh adalah ibu-ibu sok anu sok gandeng dina pengajian adalah ibu nu sok gandeng dina mingguan nu hayang balik ka budakna miwir lamun keur mingguan teh jeuning cincak ajeuna teh kakesal napa ibu-ibu eta teh nu kitu teh ibu anu sok culang cileung ka jilbab batur anu butuh eta ge ibu anu sok gancang miwir di mana aya kamek eta ge ibu ajengan bisa runtag rumah tangga gara-gara kagoda ku ibu pejabat bisa dipecat gara-gara kagoda ku ibu mata panglobana di neraka teh ibu hayang teu asup ka surga Bu ka surga hayang teu lamun ibu hayang asup ka surga ibu syaratna kudu jadi istri anu soleh jadi istri anu soleh teh nu kumaha Allah ngabadikeun dina ayat suci Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaib jadi nu disebutkeun istri anu soleh teh nyaeta istri nu sok ngajaga kana kahormatan anu jadi caroge sabar saroge keur teu gaduh usaha sabar nu janten caroge keur teu gaduh artos sabar nu janten caroge keur lemah usaha napan sok aya geuningan para ibu sadayana lamun awewe di zaman ayeuna lamun lalaki loba duitna abang sayang lalaki keur teu boga duit abang ditendang maka geuning loe teh Pak Haji Roma Irama mah tungkeripit ahai tulang bawang biwir nyuncung teu duit ka salaki ngajak perang mun salaki duit jarang ka salaki singgang tawang di dapur mandi tong tentrang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cowok ciwik beri dual geol bibita sayang beri ayahnya awawi ayahnya para ibu sadayana itu asli dina Al-Quran ayah 4 jenis rumah tangga para ibu sadayana naon hiji rumah tangga lalakina iman ke Allah subhanahu wa ta'ala tapi awena teu iman ke Allah saha Nabi Lut alaihi salam istrina nu jenengan Wailah teu iman ke Allah subhanahu wa ta'ala nu kadua anu disebutkeun dina Al-Qur'an teh nyaeta istrina iman ka Allah tapi pamagetna teu iman anu disebutkeun Fir'aun
Siti Asyah nama iman ke Allah, Fir'aun nama teu iman. Nu katilu dina jenis rumah tangga teh lalakina iman ke Allah, awewena lalakina teu iman ke Allah, awewena teu iman ke Allah. Saha eta mah nyaeta Abu Lahab. Nomor kaopat jenis rumah tangga nu diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an teh nyaeta Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalakina iman, awena iman. Nabi Ibrahim alaihi salam. Saatnya Bu Nabi Ibrahim alaihi salam jeung rek naros kepada ibu sadayana ieu mah khusus dari ibu-ibu. Ibu rek milih nu mana jenis rumah tangga nu bieu nah rek milih Nabi Lut anu iman ka Allah, lalakina awena teu iman nah Fir'aun, lalakina teu iman istrina iman Siti Asyah nah rek milih Abu Lahab, lalakina teu iman awena teu iman nah rek milih Nabi Ibrahim anu iman duanana. Milih mana Bu? Milih Nabi 100% buat ibu. Kan hanya kalau Nabi Ibrahim teh nyanung. Berarti ibu siap dicanung harus milih deh kahayang nomor kaopat anu menang nyanung pada ibu sadayana cek dina agama aya opat sahiji-hijina anu menang opat teh kahiji raja. Udah raja mah bebas rek nyanung oge da loba duit mau aya ngalarang pada ibu sadayana mau aya awe untuk beunang ku mah kudu naon ku masalah duit. Nu kadua pamarentah meunang nyanung da sarua jeung raja loba duit. Nu katilu kiai menjadi kiai para alumni jadi kiai mudah-mudahan sehingga namahan istri amin lapor kaopat manugel. Alhamdulillah urang sadaya teu sakempal ngariung dina rada takdiman wa takriman ngagungkeun ngamuliakeun memperingati ngarayakeun kana waktos diberakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana Kangjeng Nabi anu agungna luar biasa anu mulyana luar biasa nu teu aya babandinganna salam dunia. Ibu bapak sadayana lamun dibandingkeun Kangjeng Nabi keagunganana jeung makhluk nu diciptakeun ku Allah salam dunia moal aya bandingan. Bandingkeun jeung sadayana nabi anu jumlahna tadi jeung muslimin perlu disebutkeun sareng rasul anu titelna Kangjeng Rasul teh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bandingkeun jeung sadayana makhluk anu disebutkeun sayyidul makhluqat moal aya bandingan. Bandingkeun deui Kangjeng Nabi jeung sadayana manusia nu aya di alam dunia moal aya bandingan karena keagungan Kangjeng Nabi nu disebutkeun sayyidul basar. Bandingkeun jeung jelema nu takwa salam dunia ibu bapak sadayana Kangjeng Nabi mau ayeuna bandungan karena keagungan jeung katakwaanana anu disebutkeun aqol iya mata geninganan dina syair sok disebutkeun salamun alaik jainal anbiya salamun alaik aqol salamun alaik salamun alaik. Diabadikeun deui ibu bapak sadayana keagungan Kangjeng Nabi teh usaha ku Ja'far dina perjanjian anu sok dibaca dina Mahalul Qiyam. Urang tadi namanya dibaca geuninganan. Sabab Kangjeng Nabi teh makhluk nu pangkasepna salam dunia anu diibaratkeun matahari, anu diibaratkeun bulan ibu bapak sadayana Kangjeng Nabi teh naon diabadikeun ku Ja'far dina perjanji Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangga sasarengan. Anta samsun anta badrun anta iksirun wa qali anta misbahu suduri Allah. Tuan lir sarang engenan Tuan kaya purnamana Tuan teh hiji cahyana
ya Habib salam alaika salawatullah diabadikan dari kusatu nasidaria Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam. Nabi Muhammad cahayanya di atas. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat salam di langit menerangi bumi, cahayanya menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Taheta ibu bapak sadayana. Jadi kanjeng Nabi mah makhluk rupang wayana, makhluk rupang nashurna salam dunia. Beda jeung urang ibu bapak sadayana, urang mah hayang nashur teh dipoto, hayang nashur teh urang mah diupdate para ibu sadayana dina status, dina WA urang mah diuploadkeun. Lalaki eukeun nyeri beuteung teh lain dibawa ka rumah sakit. Foto buru-buru. Asupkeun ka Facebook leres teh update karena WA, update di karena Instagram, update di karena Twitter, update di karena YouTube. Hayang masyhur teh para ibu sadayana persis cara mubalik anu ayeuna ibu bapak sadayana. Pan mubalik anu ayeuna mah geuning lamun teu ngabogaan gelar teu pati laku. Gelar mubalik ayeuna mah aya anu make gelarna teh geuning tina owner deal motor. Mubalik nanti ngaran sebleker ayahnya di sebleker ayah di anu ngaran tina parabot dapur ngaran mubalik teh ajingan baskom ayahnya ayah tuh ajingan baskom ayah deui ajingan teh make gelar teh hayang laku teh make tina sayur-sayuran cengek muda ayah ki leunca muda eta ngaran mubalik para ibu sadayana aya nu make tina wayang Arjuna muda, Semar muda, Cekot muda jeung sajaba-sajabana eta ngaran mubalik hayang masyhur. Tapi kanjeng Nabi mah henteu para ibu sadayana masyhur di baheula, masyhur di kampung di jahan. Ibu bapak sadayana ku ayeuna urang kepuan ngariung di tempat leuwih haqla mubarakah anu mulya, urang sadaya nu hadir ibu-ibu bapak-bapak masing hasil syafaatul ummah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sadrajan sim kuring mungkur ibu bapak sadayana ieu urang sami-sami ngalaksanakeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala anu maha mandar. Istighfar urang ieu masak matak ngahampura kana dosa, terutami panginten kersana al-maghfurlah, kersana almarhum, kersana AA. Mudah-mudahan AA dina aman aya di alam kuburna masih dijantenkeun ku Allah tina sebagian ahli surga aya dihampunkeun sagala kalpatan sareng dosana. Amin ya rabbal alamin. Ieu urang sami-sami istighfar. Ibu bapak sadayana saksanajan loba dosa urang, sok sanajan gede dosa urang, yakin bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala asal urang gawe ngalaksanakeun istighfar. Imam abdi nyuwun waktu supaya ibu bapak sadayana nu kahiji istighfarna opat bet. Hiji astaghfirullah rabbi ya sakur, astaghfirullah rabbi ya sabur, astaghfirullah Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah min kulli gurur. Sekali di supaya biasa sadayana. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur, astaghfirullah Rabbi ya Sabur, astaghfirullah Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah min kulli gurur. Bangga sareng. Astaghfirullah Rabbi ya
syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Ya Allah Gusti abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa janten abdi jalmi bahagia dunia jeung akhirat janten abdi jalmi bahagia dunia jeung akhirat. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Ya Allah Gusti abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka nabi jeung ka agama. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka nabi jeung ka ulama. Ibu orang pamintan mewali masukkan ayat 2 punten bahwa pilih ayat carisa disingkuni anu pondoknya bu panjang juga ngebentur karena turna bentar karena tarham pulang ketera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.